Iya dan akhirnya lagi kemana sia Jaga kai deket sia mau tuduh kawana. Ngap nama alus awana mah aya endingna. Sia nu Jika nu penyakit aing teh kitu dahareun teh bangsa naon teh. Oh, martabak. aku pasti Aya eta ge aya. Kupat tahu aya. Aya. Sprite aya. Tambah komo geus geuna. Kopi. Komo kopi. Terus deui naon teh ambekuk. Capal ambekuk teh gitu Ampura itu bahasana kurang ieu jadi enggak terlalu ngerti. Saya tak apa ambekuk. Teu. Saya tak apa deh. aing ngabekuk naon kakaknya teh Aslinya. naon Kudu saya tak apa atuh Naon? aing bener-bener. dan naon lah tuh beja lah Ambekuk. Ambekuk. Weh, gue itu sendok gitu siapa jadi aing era atuh. Ambekuk kayak ambekuk. Weuh elit mungkin teu. Anu eueuh naon atuh? Nu teh aing teh di dahar teh dibere aing. siapa lipu gitu teh Bunga melong aing. lain pedit gitu loh baru itu oke pejabat Pelit aing jadi era jeung pejabat mah rekrut Urang teh sok rajin lamun ejeung anu kadang, anu bener. jeung nu tahapna di luhur teh urang. Mun di opnun teh di sugan teh sok kadang-kadang rajin kan nungguan habatur heula. tuang tuan nusuk Tuani. tuani jeung ayam Geus bea kakarek urang teh wani nyokot. Da bea. kata monyet beda beda Mun sesa di dinya aya urut roti di nahanna teh cokot lamon. itu gitu lebih putih aing gitu mana Itu namanya juga kehidupan. Ngan bener kehidupan mah sok aya wae. Ngan urang Bisa ieu teh ngejalanin. ngan urang mun bisa mah kahareupna jan warona teh urang tetep tiluan. Cek urang mah mending kitu. tapi juga mah tong mending bertiga Ah, rian tuh. Urang kahareupna mun bisa mah urang tiluan. Karep jadi karep. Lain kahareup maju jadwal ngarona. Oh, jadwal. Jadwal ngarona teh tiluan. Soalna urang mah ieu sarimbag, sabulan sapikiran, da saatnya mau mungkin Wah. sapikiran, saumuran. Ah, punten, Nah. punten. Murah kene abi mah Sabaraha sih lain? 7 tahun. tuh paling aja 7 tahun 7 tahun naon 7 tahun masa depan. Anjing. Kebahagiaan yang selalu Ay, tercela. Jadi urang teh di antara tiluan teh bisa saling melengkapi. Ya, Lamun betul. dina lamun ilir ibarat ya. Ya. Lamun dina bubuk mah ieu nya Bubuk naon bubuk Bubuk, naon? ieu. posisi Si lain bubuk ranginang, Heeh. debek bubuk pangalan teh pareret. Urang. Lamun si ieu Bubuk. bubuk tai. Guys, tong waka kitu. Bubuk tai lebih manfaat. Yang Manfaatna naon? naon? Manfaatna mun eta si bubuk tai kana tanaman Oh, bisa berkembang. bener Bisa jadi duit. Bener. Berarti anu manfaat saha? Maneh bubuk tai. Bubuk tai. bener bubuk tai maneh bubuk tai lain borong moneng geus bunga atau Oh. bubuk ranginang dewek bubuk anu teh pareret geus bunga. Ternyata bubuk tai lebih lebih ieu. manfaat Lebih gede bermanfaat, bisa Lebih menghasilkan uang. Sosin teh jadi teh kunaon dak bubuk tah hebat Jadi jangan memandang namanya ieu teh geuleuh entong, tapi bermanfaat lah. hades eta Gitu we. Salian ti bubuk-bubukan. Lamun dina toko ieu. Toko naon? Dina toko ieu ya. Heeh. Lamun dina toko mah sih cocokna toko sepatu. Bener. tuh lamun pernah ngalaman benar kan? Pernah Tuh. ngalaman Lamun dewek mun teu salah mah toko kaos. toko Nah, kaos lamun eta si ieu Sok. toko bangkrut. Tapi teu naon. Aya manfaatna gede bang. Aya manfaatna. Naon tah? Urang teh moal mungkin aya wae di luhur, pasti aya di handapna. Urang ke maju-maju kede deret tah tina derelat eta urang teh kudu kumaha berpikir sangkan urang bisa hirup deui. Ternyangka aing gila teu pagi teu barangan teh Berarti hasilna berarti non teh edukasi nama yang urang teh lamun geus di belah mana geus di luhur teh Heeh. kudu inget kan udah handap tah Tah, eta. eta. Bener pinter oge sih. Urang mah cekolot ge ujang mah pinter. Ngan kurang otak. pinter kan kurang otak. Heeh. Lieur ka abi ge. Pinter tapi kurang otak. Ngomong-ngomong jadi pinter ke selama aya sabaraha 40 tahun teh panggih. Betul, Sebenarnya betul, di Pak. mana wae kamari teh euy. Urang geus keliling dunia. Anjing. Mana wae tah lebih deui ngomong lah Simuleuit. Asyik teh make jeung cimuleut. Apaan keliling dunia? Nya euy. Cibuleuit Cimuleut eta itu. mana Lemang rek jadi. Cimuleut. coba Anu paling ka hotna ieu nya Heeh. kabeh tempat wisata kabeh Oh. singkup.
baheula urang keur mun Panabehan baheula mah dengan panabehan jeung amahu panindi. Sia mah aya kadewek nyata masalah ambakuk disalahkeun. Aya singkup ulah hafal batur ge. Iya, dengan moal aya jadi tukang seni anu handal nya mun teu canincak daerah Singkup. Baheula. Kusuk. Kumaha ceritana si Singkup? Baheula basa jeung almarhum Bapak Haji Darso. Nya berbumingna ka almarhum Haji Darso. Jeung almarhum Paninik. Salah sawios Bapak Paninik teh kahiji kolot urang. Guru urang. Pimpinan urang. Jadi kabeh makarna seniman seniwati tah ayana di Paninik. Di almarhum Bapak Paninik. Mana siapa Paninik teh tengah leungeun, Bang? Ibaratna. Siapa? Urang baheula nya. Urang keur sagede kieu. Aduh eta leuwih teuing ka. Sagede kieu. Gitu. Cukup sagede kieu mah. Baheula dibawa ajak perih, senang, susah, pokona mah campur aduk. Baheula jeung kabeh nayaga dirinya. Ayeuna alhamdulillah eta baheula pengalaman baheula nya. Perihna tah ayeuna seniman-seniman sareng sukses. Contohnya aya pengersana almarhum Kang Asep Darso. Aya Kang Ujang Darso, Kang Yayan Jatnika. Kabeh pokona mah sukses tah. Nah, saha nu can sukses? Iwalti urang nu can sukses. Nah, mana betul sukses? Heuh atuh sok bayangkeun ku maneh nya. Jauh-jauh ka ditu ayeuna kieu sok. Jauh-jauh ka ditu urang nabut tapi ayeuna teh sukses bayangkeun ku maneh ayeuna. Tah, tapi ari ayeuna mah ieu we ayeuna mah. Cia kan molor cia. Cia kan molor. Kaunya Kadang bukeun teh abi. geus ngabudak ngomong. Nepi ka mana? Nepi ka jajan baso. Atuh barang atuh. Heeh. Deuen we kadinya na teh. Sia teh beja-beja. Aing hanas ku borbereokan nya teh cucuk brukuna nepi ka bener molor. Aing ke bawah sale bieu. Sia mah masak tong antang aing dewek kira. Mana mah aing mah Gerak aing nya. Pindah. Pindah ke mana? Pindah ke bawah. Pindah tadi. Kumaha? Cek kumaha atuh pindah ke mana? Pindah. Cuma sok ieu mah ieu moal tidak kana hati Itu sare ke bawah-bawah. ke bawah sare. Kumaha beuh teh? kieu enak teh ya. Assalamualaikum. Entong assalamualaikum tadi dah geus. Ampura urang teh ieu bodas teh lain artina ieu. Bodas sama koneng ka poe sih. Jangan itu. Jangan. Boban nu nagih. Jadi bau kieu. Bu kieu di pikok lah. Pikok. Kieu. Kumaha? Ti baheula teh urang teh ngalaman susah, senang, pokona mah campur biuk we ka ditu ka dieuna, pokona mah Sia danganna makanya kumaha? Jaga kai. deket sia mah tuduh hawana. Beget aing kumaha kitu kan kudu Cik atuh lamun tong heureuy atuh. Serius lah urang mah yang serius orangna urang sok pindaikeun. kudu bijaksana Mana di kada? Tidak dek. Hawa urang kumaha nya tinggi situ kumaha kan kudu salaleh heula. Cing jemaah tong heureuy wae atuh. Iya lah tinggal tenggeul kana mastaka pamali. Temen aing mah. Sia tuh mun bener-bener sok heureuy baralik dihareup tinggal era. Lawan nunggul ka mah teh bawa Padi teh urang teh keur ngarona. maneh we nunggul ka urang mah. Geus kadeng. Orang teh Atung-atung urang teh bawa. Bener dukna cimbeuna dia bener. di baheula mun. Naon deui aing maneh? Naon deui aing maneh? Tunggal teungeuh. Teu wae tunggal teu aing ka mah ti baheula oge. Ieu teh dengekeun sasi saum. Sasi saum anu kagenep. Heeh, teh. Ya, Nah kumaha aing teu denger aing di hal teh tadi. ulah sok menjolimi orang yang lagi stres. Tah eta dengekeun. Tong sok tual toel pamali. Mun rek deungeul payuneun abdi. Wanita anu denger aing mah teu denger acang denger di hal teh. Ah, Wis iki kaneng-kaneng kumaha cik bener. Urang teh era enak teh di karona euy. Bener sih teh tuh bener atuh bener. Teh. Nah kumaha deui aing maneh? emang anak saha maneh? Aing anak walili. Aing anak hijau. Anak apa? Ngegedong. Aing teu naon-naon. Tong tunggal teungeuh kana mastaka pas. Teu wani aing mah ti baheula teh tunggal teungeuh. Mastaka mah. Teu Tong. bahaya. Ya. Cukup ku ditunjuk. Ku ditunjuk. Gitu si teh.
Tah, tinggalin tuh batu geus tinggalin geus siap. Sing geudeung. bae batu udah mah tong Tinggali ya itu awal tuh Cicing tong heureuy langsung tong heureuy sia tong heureuy. sia anjing mana tong heureuy teh. sia anjing masih akan Ampura wali ini. terang ieu. Mana teh wali gitu. Tuh itu aing teh tengah tengah di bawah ke mana nya? Mana yang kurang sok wani ka aing mah tah wani ke mana nya? Mana mah ulah wani ka urang, mun urang ka mana kudu wani. Tah eta sarana. Berarti nu ngeungeut tadi teh sa? Mane. Oh, aing dewek. Tengah tengah sih nyewa ka batu tengah tengah wae semua. Tengah tengah wae. Jauh cicing, gara cicing gara sok cicing gara. Astagfirullahaladzim. Dengan kilo kali Mana urang teh wae ka batuan teh kumaha? Kita kakak aku deui eta banget mana urang terus papisah. Sing demi Allah teu deungeun teh. Rek gelut ya rek gelut jeung abi. Kacang. Urang teh nanti kudu bener teh. Soalnya dek aduh. Astagfirullahaladzim. Mana sih Sok cicing atuh urang teh rek nyarios dek bener, urang teh rek ngobrol masalah baheula tong-tunggal teh kana bastaka ya mama ya. sia dekot. Saka nu deungeun lah si lain. Mane Sing demi Allah. tadi ge mane aing Urang mah ngan kilo kalina sumpah ngage. wah main sumpah tong main sumpah pamali. Bae di mana tuang tengah dia. Tuh leungeun ngage ponok mah nya moal mungkin sampai karinga tuh si teh. Mana mau kepanjang lengan panjang mana bageula oke. Hel Yang leungeun Jangan mana bala. tong heureuy wae. Tuang tengah. wae. Ada banget. Sia wajib. Hah? Ya, enggak teh. Aing Aing hijau. ih anjing. Oh si ieu nu heureuy teh. Nenggal teh ieu ih. Jadi aing. Siapa diam-diam mengusulkan anjir. Ada bani miten jadi ngelutan. Oh, hel. Tong serius Tong heureuy kana fisik. tunggu deui wae. Naon deui? Oh nu nanggal aing Tong gitu heureuy nanggal. wae. Geus teu nanggal aing mah di haeup mau aing Geus. jempet aing. Aing sorangan itu. Atuh etia. Pidalakeun wae nya. Batu pi omong. Serius era urang teh geus dewasa era euy. Mane urang didoakeun sing buru-buru kawin. Amin amin. Mun maneh gara-gara kawin. Heeh. Trikna kudu apa? Kumaha sok kono pengalaman maneh jeung maneh geus pengalaman kan kumaha tah? Cicotokeun. Trikna kumaha cenah mun menang awe yang gampang kawin. Naon? Teu kadenge anjing ngomong naon maneh? Harta ngomong biasa. Teu. Dengkeun ari urang mah trikna lain ka parawan euy hampura urang. Level urang mah lain resep ka awewe, lain resep ka parawan kitu nya. Resepna karana urang. Nya maneh niat Jadi, teh paniatna kumaha? Karana mah lebih berpengalaman gitu nya. Aduh sih. Andai kan gini Aing sok serius ngadekeun kieu mah. kalau misalkan ke randa itu ya. Kan kalau ke perawan beli satu dapat satu. Heeh. Kalau misalkan orang resep ke randa, Heeh. aya hadiahan. Kumaha dia? Beli satu dapat dua. Kumaha tah? Nu balik si lain. Tah matakna mun neangan randa. Berarti Nah, nama sampean semoga dua sih. mun kitu mah ini mun kena neangan rana. Mending randa cik urang. Tong ngarona. Mending ya. Merah. Iya. Asli itu. Bayar teh Baik. Masalah itu mah ku saya lah. Nah, si teh. Masalah nu ribut-ribut KRW ku saya lah. Si lain wani. Tuh, ayo. Kayak kumaha elemenangan kumaha sok. Dengekeun. Bebejana kamarana tuh baru ka nu ngararona. Bejakeun keur nyari ribeuteun. Aing sieun nya ribet teh aing. Sok alamat. Pokona mah lamun RW aya kukuling tengan. Heeh. Di samping kan. Heeh. Urang kakep. Bener. Lian. Si kita ngedunggul. Aing yang jemut gitu. Kembali kita tuh jadi anjing. Bener. Aya RW. Sukuna kenyang gitu. Heeh. Wah, mani teu kitu na. Naon nu kitu teh? Empeng na. Baik dah. Gitu heuh. Sok lah. Pokona mah kieu kayak sok kapal bosku itu mah teh sadayana ya. Oh, nu kumaha teh? Kumaha kan eta jadwal ngaranna urang teh. gitu Heeh, teh. bener. Tapi urang mah ka ngarona nya. Moal waka lah. Jangan rana. Jangan Rana we lah. Nah, randa dapat satu, beli satu Satu dapat dua. Bisaan mana mah? Beli satu dapat dua. Heeh. Berarti lamun beli dua dapat jadi opat. Opat. Berarti lebih hiji eta. Leuwih hiji. Mampu dua. Dengkeun heula. Beli satu Dapat dua. Berarti hiji ewang ye. Bener. Kamu beli dua opat ye. Heeh. Nah, berarti opatnya lebih hiji. Lebih hiji. Anu hiji kerang sultan. Sultan. Anu geunang eta jadi dua. Cok. Asli? Setuju? Sa. Sok coba. Benar ya? Ayo sok. Kok kitu na pangitna tah kalau bos kitu na. Ieu konten ieu konten teh pami manfaat berenanya di canak anu manfaatna. Dicanak manfaat anu manfaatna. positifna. Dicanak. Anu awana mah alungkeun. Alungkeun. Mung ieu mah sakadar banyolan orang Banyolan. Sunda. Ah, ngahibur. Ngahibur, urang teh ulah serius teuing. Jangan. Ku enak Jangan lakon. tuh. Oke, that is my heart lah. Jadi Oke. hiburan yuk, Iya, tuh. pusing teuing naon. Saya Den Ucil anak Pasoman. Saya Jack Udin, anak Pal Lili. Saya Jang Angga.
Ruhiat teh. Saya Jang Ruyat, anak Pak Ijo, Sahabat bagai kepompong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur lagi.